Eh, ieu panon ningali tulisan teh nya sagis burem kieu. Pira aku kudu make kacamata gitu. Maneh mah boy, maknya ngora keneh di dinya teh kudu geus make kacamata. Rewak pisan. Turutan atuh kelenci. Urutan kumaha? Ye, kelenci mah rajin ngadaharan wortel. Matak oge di mana aya kelenci make kacamata? Paneueuh. Oh, atuh, ari kitu mah urang rek loba ngadahar daging. Ameh naon kitu? Ame awakna kuat jiga singa. Kang, ari akang teh bener-bener cinta teh ka Neng. Nyaras atuh Neng, akang mah cinta banget sama Neng teh. Terus buktinya naon? Walaupun lautan terbentang di antara kita, aku akan berenang untuk sampai ke tempatmu. Terus Walaupun beribu-ribu gunung menghalangi kita, aku akan terus mendakinya demi terus bersamamu. laras teh eta teh Kang. Laras atuh Neng, walaupun badai api mengelilingi kita, aku akan terobos demi hidup bersama Neng. Terus naha atuh kamari akang teh ka bumi Neng. Hujan Neng, gerimis, tiba temu gajang bensin mah. Si Akang tanya kemana kot ka ngamplong kieu. Janjian, sering janjian, tapi tara kejadian. Dipikir-pikir, mah bolokotono, bolokotono. Gilingan Neng, tos lami ngantosannya. Akang, nya Akang, aya karena 2 jam langkungan mah. Aduh, hapunten atuh Neng, macet sareng hujan di jalanan. Mohon Kang, kesawios. Kek. Aya naon Akang teh ngajak janjian Neng ke dieu? Selaras nama akan teh badai ngajak nonton kan Neng, nonton bioskop. Kaleresan enak teh pan malam minggu. Bioskop? Alim Akang. Nonton mah. Hari Neng, kan ayeuna teh dinten Sabtu, tah ngecet teh malam minggu. Neng mah biasana oge malam Jumatan Kang di kuburan. Juri. Prima, naon kita hayang carita. Mana mah keluar carita wae, euy. Tapi da kamu teh best friend saya, cik carita naon? Iya, soal nasib saya. Ayeuna urang geus narima nasib urang sebagai jomblo sejati. Halus ane kitu mah jadi jomblo deui wae. Nu 5 tahun teh ayeuna mah geus poho. Nu sabulan keun dicokot ku batur ge. Terus kamari urang karek diputuskeun deui. Geus 2 tahun bobogohan gara-gara manehanana menta dihargaan dibere bandrol ku urang diputuskeun. Aduh, tak carita maneh mah selalu sedih. Tapi percayalah tak bahwa semua itu adalah KB. Atuh eta mah. Tapi maneh teu dendam. Urang boga prinsip bahwa balas dendam itu lebih kejam daripada balas bogo. Sama urang halus tak, tapi nu penting mah mana ikhlas. Mana ikhlasnya? Aku ikhlas kalian bersama mereka. Aku doakan kalian bahagia bersama mereka. Tapi tong nyalahkeun urang lamun gedung sate nyelap na huntu maranehanana. Kang, urang ngobrol Kang. Ya pantas tadi kita ngobrol tuh. Nya, ieu mah ngobrol nu lain Kang.
Kieu Kang, Ya. rumah tangga orang teh dekaraos geuningan tos 5 tahun nah Kang ayeuna teh. Nya asa teu karasa ari waktu. Mohon kitu nyata kieu Neng teh kamari teh pendak sareng rencangan. Pajarkeun teh cenah akang teh keur nganjang di tetangga sabelah si Cok Neng teh ya. Ah, bohong eta mah fitnah, Nyaan eta teh fitnah Kang. Nyaan. Nya kade we bisi Neng mah bisi akang hayang balik deui ka papotongan baheula. Teu akang mah geus meunang nyai ge. Syukur akang mah. Nya ari kitu mah atuh alhamdulillah. Mudah-mudahan we akang teh sing bisa ngajaga perasaan Neng, sing bisa ngajaga hati Neng Kang. Moal bisa atuh kitu mah. Nah, make jeung nyarios kitu, make jeung moal bisa. Pan akang keur ngajaga balong bisi aya nu maling lauk.